Ya mas saya sih pengalaman mengkosi memang bocoran, bisi, gitu. Oh jalan mah babari, lamun dikit teh tapak sare mas sare. Tuh kan sare. Kan antep sih nanda pikirin kang sadar. Jawab kota. Awal mempeker sare, iya di dia aja kas gitu. Awur aja, oke awur. Nah, iya teh di luar sadar. Lamun ditanya teh, tadi geus nginum saha? Aing geus nginum, awewe. Jeung lalaku, bisa ka hiji di dieu. Entoh? Tah, carana kieu. Ieu di bisa ngorek pangkosipnya. Ya, geus boga majikan can. Hah? Banyak. Masih ya? Geus boga majikan can? Boga Sabariji? hiji mang pamajikan. Ling, sabariji. Tah, Ujang pernah jahil ka batur naon wae. Mana jaya pemuker museu mang di balong. Nah, kumaha? Balong nate gigieureun walungna Heeh. kan tamararawa upan mang eta teh nya. Heeh. Abi teh kacai heula, kasolokan heula. Tapi teh da geus teu kuat ieu beuteung. Langsung we eta teh di wadahan mang nu ngurukutuk teh. Cek ka babaturan teh, "Mang mawa upan tuh." Henteu, ieu aya upan alus esena jadi. Lah dibikeun we ku abi teh eta teh si bungkusan eta teh. Mata kade di jalan kieu. Pulang kos kieu. Tah, ayeuna pernah jahil teu? Ieu mah ke masjid, pernah apa ke masjid? Ke masjid pernah Naon kumaha teh ceritana? Jumatan Terus teh aya babaturan terus make sepatu bisa betulnya kumaha ke? sepatu lah alus sepatu nanti Terus? mahal meureun 400.000. Tah aku abi teh ngahaja we abi teh make songalo ti imah teh. Terus kumaha senang? Tah geus beres Jumatnya buru-buru abi teh. Eta sepatu mana nampak itu mah nyopotnya. Anu dipake eta mah Heeh. nya eta. Oh. Tah kade pagungnya geus eta ge di jalan ieu kos kieu jelema ya. Lah cerita boga majikan, boga kapogoh teu? Selingkuh pernah teu? Pernah aku mah Kumaha teh ari majikan geulis teu? pamajikan mah juga kali sugigi. Terus kumaha?